Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamiarsa, 5 warta nu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda Tangara Pasundan. Edisi Senin, kaping 8 Februari 2010. Sim kuring Pundena Mustika Gumilang nu baris ngadugikeun warta salengkepna. Mangpuluh mahasiswa anu kabeungkeut dina Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atawa PMII Kabupaten Bandung kamari ngajorag gedung Kapolda Jabar. Dina unjuk rasana eta para mahasiswa teh kungsi parea-area omong jeung polisi. Eta nu daremo teh ngagegekan buruan Polda Jabar. Dina orasina anu arunjuk rasa ngadongsok sangkan Polda bisa sagancangna ngarengsekeun kasus korupsi bantuan sosial atawa bansos Kabupaten Bandung. Lantaran dina aronganana dana APBD Kabupaten Bandung tahun 2005-2006 nu nitih 3 miliar teh geus dikorupsi. Eta unjuk rasa kungsi dieureunkeun ku polisi lantaran eta mahasiswa teh arasup kaburuan gedung Polda Jabar. Basa para mahasiswa rek nuluykeun deui orasina, pihak polisi langsung ngeureunkeun eta unjuk rasa. Polisi boga angkeuhan yen eta unjuk rasa teh dilakonan di lingkungan kerja tur ngaganggu karyawan nu keur digarawe. Lianti eta, aparat Kemerdi sangkan mahasiswa asup ka gedung pikeun nepikeun orasina langsung ka Kapolda. Tapi eta nu arunjuk rasa teh keukeuh hayang ngalakonan orasina di buruan. Antuk nama eta polisi teh langsung nyokot mikrofon nu dipake ku mahasiswa. Nyati dinya antara nu arunjuk rasa jeung polisi teh jadi saheng silih rengan. Polisi ge kungsi ngancam saupama nu arunjuk rasa teu daek asup nepungan Kapolda, unjuk rasa baris dibubarkeun. Antuk nama eta nu arunjuk rasa teh daek asup ka gedung pikeun nepikeun pangdongsokna. Pamiarsa, Tangara Pasundan dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Aya saur teh sepuh urang dinu kiwari ngancik nu bihari. Sejak ayeuna sampeureun jaga. Mugia janten lenyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan nu ngokolakeun Tangara Pasundan, sim kuring Pundena Mustika Gumilang, sejak amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.